Dengan kene urang kudu ngaranna si Cikai. Kita ngajak janjian di jam 6:30 nih kudu jam 8 teu datang-datang. Ampun. Rasakeun ke panggil jeung kami. Disiksa. Moal meunang ampun tah. Pokona mah teu ka mana wae ge. Rek di mana wae ge. Oh no. Nyata si Bante ya. Anjing, kuat gas ge euy. Kapang itu penyakitnya? Lain teh euy. Nah, ada mah juga benang lambung kai. Nah, ilaing make benang lambung atuh. Nah, Risya, ieu rek benang lambung ku aing kudu disebut orang beheun nya. Pepek lah. Urang mah cager ya motor mah. Siap. Besok. Jadi ke si Cikai Mang. Eta tong dicabakan, Mang. Hal tuh ya ku sia, apa nih teh keur ditamal atuh. Oh, itu mah borang. Kayak apa? Kapan dibayar ku dek teh tuh? Tah siapa panggil si Cikai itu susul kok neng mah. Anjing bahaya ieu mah euy. Si Neng datang. Bahaya aing mah euy. Cikai! Yah, bener pisan si Sano ngamuk ieu mah euy. Nang dong Kai, ini jika lain laki wae maneh. Lain ieu mah si Cikoy. Saha tuh maneh? Ini beda kieu bauna. Bau naon? Bau kolor baso. Oh gitu atuh beb ka aku teh beb. Teu apal ieu teh parfum teh pan ti Jerman atuh. Paingan atuh. Cukan teh uing nama asak teuing asap buhangit. Sia sapodo wae ngomong teh. Cuma jebar fitrah we. Cikai ka dieu maneh? Ayo, urang rek nyamper hitungan. Nya beb. Dekah kapal teh geuningan can ayaan jabanding hayang buru-buru meuli beko dek. Lah kumaha nya euy. Cik atuh iling teh kudu cingarti ka daek teh. Daek teh aya proyek euy rek nyieun MCK 2 hektar hing. Nih. Kamari teh ate nyeri beuteung. Nyeri beuteung jam pisan, setengah jam silet. Alasan wae hirupna teh. Wayahna neng sing percaya ka ada amat tengah bohong. Percaya teu? Teu. Bener? Teu. Tambahan ya. Sia naon? Dekah euy. Da kudu kumaha mayar ka tukang beko nya euy. Jabanding beko geus dikeresekan, ya kapal can ayaan. Dekah rek mayarna kumaha? Sia ditu da. Cik atuh buru-buru buahan sia teh. Duh, Gusti. Tong nepi ka dibedokeun ieu mah euy. Kumaha we cara nama atuh euy, aduh. Atak naon atuh mun nga-WA? Heuh berang we. Apa tuh berang nyawa HP pulang anting we ka WC. Alasan. Nah, ibu budak sekapur. Cicing ayah Dodib. Nyaanya kayak orang. Dekah kieu cara marek neang heula tangkal muncang sugan we ayaan. Duh, dekah. Ina muncang ge jadi eueuhan ieu euy. Kela nada muncang teh kadang juga beutian lain buahan ieu mah euy. Wadaw. Da jiga si Cikai jeung si Sano euy. Nah si Cikai juga keur di sidang ku si Sano euy. Hakan Cikai sia. Bongana teh da iling wes ngebohongan wae. Bok. Neng. Sada hayam leuweung nya. Di mana nya teh? Woi. Wolo itu geuning hayam leuweung teh tinggal hama. Keur naon celeng dinya sacong? Dek keur panen beko. Keur naon iling? Paseanya. Duh, tinggalikeun graneng cikahed. Nya panen beko di kebon. Lain mah di tukang obras. Oh, pan dewek teh rek ngelamar jadi tukang jahit euy.
Neng, nah celi si Acung anu mah jadi seuketnya kos celi si Api. Tong memperpanjang masalah cikai. Masa orang gican anggeus. Sok bereskan ayeuna. Oke, bereskeun. Urang mah kan ukur minta kajujuran hungkul ti maneh kai. Seieu urang asa dibohongan wae. Wai, ari aku belah mana ngabohongna tuh? Coba dimimiti urang bobogohan, terus urang diajak ulin, terus pas rek ditanyaan, tak eta teh ngabohong hungkul atuh aya ikai. Lain ngabohong atuh Neng eta mah. Pana teh ngabajakeun nih. Bohong. Bohongna palebah mana? Nah, bolotot namanya juga ladusing. Jika toko kartu nya Neng. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku sudah kumisan. Yeh, saha da teu nanya. Neng, aya hama ka dieu mah beunah ayo datang, ayo buru. Paman, asal aman. Alik. Ih, ayo Neng. Kau tadi bayar sih. Kadek. Ada itu bebaturan yang lain. Heeh, da kumaha kitu? Ieu nama can mayar. Saha anu can mayar? Itu bebaturan maneh. Ah, lah goblok si Cikai. Cikai! Lo guys gampang.